Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun acara nu salajengna kitab Adhkar Nawawi halaman 17. Masih nerangkeun dzikir tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina ngariwayatkeun urang sadapi kitab Tirmidzi dina kitab Tirmidzi walaftuhu ari lapanna Imam Tirmidzi ala u'allimuka kalimatin takulian ha. Jadi nyata lapad na ieu Imam Tirmidzi mah nah teu kudu ngawurukan kami ka anjeun kana pirang-pirang kalimah anu bakal ngucap anjeun kana ieu kalimah eta bacaanna teh dina hadis kagenep mah subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah ridho nafsihi subhanallah ridho nafsihi subhanallah ridho nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimatihi subhanallah midada kalimatihi subhanallah midada kalimatihi. Jadi dina hadis kagenep mah bacaan tasbih nu ti Kanjeng Rasul mah anu katampi dina kitabna Imam Tirmidzi mah nyaeta maca subhanallah adada khalqihi na 3 kali, subhanallah ridho nafsihi na 3 kali, subhanallah zinata arsyihi 3 kali, sareng kaopat subhanallah midada kalimatihi 3 kali. Eta bacaan mangga teu langkung urang bade milihna nu mana gitu, pilihan bacaan tasbih sadayana ge dicontohan ku Kanjeng Rasul. Warwaina fi kitab fi sahih Muslim aidon ngariwayatkeun deui urang sadaya dina sahih Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Hurairah qala tos ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Rasul la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asyamsu. Saur Kanjeng Rasul yakin sanyana maca kuring kana lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta leuwih dipika cinta mungguh kuring saur Kanjeng Rasul mungguh kami tinimang bijilna ieu tinimang perkara anu kacaangan ieu perkara teh ku panon poe. Tah kuring mah saur Rasul leuwih dipika cinta keneh bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus hadis ka-7. Warwaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Riwayatkeun urang sadaya dina kitab sahih 2 Imam Bukhari Imam Muslim katampi ti Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub nampi hadis ani Nabi, nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sing sajalma nu macakeun ieu jalma kana kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacana saur Nabi asyara marotin, dibacana 10 wihan kana kaman ataqo arba'ata anfusin min waladi Ismail. Saur Kanjeng Nabi maca tadi 10 wihan maka ieu jalma teh kaya ieu jalma
geus ngamerdekakeun opat awak-awakan titurunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi zaman nu macakeun 10 wihan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ieu jalma saur Kanjeng Nabi kaya-kaya geus ngamerdekakeun opat awak-awakan, opat hamba sahaya titurunan Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana mangga pilihan bade nu mana. Hadis ka-8 warwaina fi sahihi ma ngariwayatkeun urang sadina kitab Sahih 2 Bukhari Muslim. An Abi Hurairah napi hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu la asyri riqabin. Saur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dina sadinten sawengi diaosna eta kalimah teh 100 wihan maka ganjaranna saur Kanjeng Nabi eta kalimah la ilaha illallah nu tadi teh ngabandingan kana 10 pirang-pirang anu ngaberdekakeun hamba saha saya sarua jeung ngaberdekakeun abid 10 bahkan nu dimacana 100 wihan mah wa kutibat lahum mi'atu hasanatin dituliskeun keur eta jalma nu maca 100 anu maca kalimah tadi dibaca 100 wihan dituliskeun 100 kasayan wa mu yat anhu mi'ata sayatin mi'atu sayatin oge dilebur atau dihapus ieu kaawonan jalma 100 kaawonan wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumihi dalika hatta yumsi oge ieu jalma bakal menang pangriksa tina godaan setan pangriksa tina kajahatan setan dina poena ieu jalma nepi ka waktu sore-sore lamun dibacana isuk walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila. Oge teu aya anu datang seseorang deui kana nu leuwih afdol tinimang perkara kecuali hiji lalaki nu ngamalkeun kana leuwih loba tinimang eta jalma. Tadi kan macana 100 wihan moal aya deui nu ngaleuwihan kana kaunggulanana kecuali jalma nu ngaleuwihan amalanana bacaanana nu leuwih tina 100 wihan. Waqala sareng ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'at maratin sing saha jalma maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi dina sadinten sawengi dibacana 100 wihan maka saur Kanjeng Nabi hutot khotoyahu wa ingkanat misla jubadil bahri maka bakal di lebur dihapus kasalahanana ieu jalma sok sanajan kasalahanna jalma teh lobana lir ibarat budah nu aya di lautan. Mudah-mudahan urang bisa ngamalkeun kalawan ikhlas karena Allah maca subhanallah wa bihamdihi sadinten sawengi 100 wihan supados urang ngamalkeun lillahi taala kana Allah taala janji Kanjeng Rasul bakal dihapus sakabeh dosa kasalahan urang sok sanajan kasalahan urang kulobana lir ibarat budah nu aya di lautan. Warwaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah sareng ngariwayatkeun deui urang sadaya dina kitab Imam Tirmidzi sareng Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala nyarios ieu Jabir samitu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul afdalu dzikri la ilaha illallah qala saha At-Tirmidzi nyarios At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun ari hadis hasanun eta hasan. Saur Jabir kuring nguping ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul ngadauhkeun afdalu dzikri la ilaha illallah ari pang afdolna dzikir teh nyaeta ucapan la ilaha illallah. Ta eta saur Imam Tirmidzi hadisna hadis sahih.
pilihan kangge urang bade dikir nu mana, bade tasbih mana mangga, bade ngaos tahlil mangga gitu. Jelas mah urang asal kersa di dikir ngalaksanakeun sunnah Rasul, perintah Kanjeng Rasul. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Bukhari dina kitab Sahih Bukhari an Nabi Musa al-Asy'ari nampi hadis ti Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa nampi hadis anin Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mislul hayyi wal mayyit. Saur Kanjeng Nabi, masalul ladzi ari contona jalma yadhkuru nu dikir ieu ladzi rabbahu ka pangeranna jalma, wal ladzi jeung jalma la yadhkuru nu tara dikir jalma hu ka Rabb, eta teh contona mislal hayyi wal mayyit, seperti jalma nu hirup jeung nu maot. Jadi contona jalma nu sok dikir ka Gusti Allah jeung jalma nu tara dikir ka Gusti Allah teh lir ibarat jalma nu hirup jeung jalma anu maot. Warwaina ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Muslim dina kitab Sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nyarios Sa'ad, jaa sumping Sa'rabin urang Arab ila Rasulillah ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qala nyarios ya Rabbi alimni kalaman aquluhu, cek urang Arab Gusti cingurukan abdi teh kana cariosan kana amalan anu rek macakeun abdi kana ieu amalan. Kumaha Rasul? Qala ngadau Rasul, kul bacakeun bae ku anjeun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Qala nyarios Arabi, paha ulai makari itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah saterasna me li rabbi eta pikeun pangeran kami. Pamali pama makari naon li eta pikeun abdi cek urang Arab. Qala ngadauh Kanjeng Rasul, kul ucapkeun ku anjeun, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ini orang Arab teh sumping ka Rasul, ya Rasulullah cing abdi teh ijajahan amalan naon kedah dibacakeun. Saur Rasul bacakeun bae ku anjeun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Cek eta urang Arab, Gusti eta mah tukang Allah, kang pangeran abdi. Naon atuh kang abdi? Itu saur Rasul bacakeun tambahan Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni, mangga baca. Intina kanggo urang mangga bade ngamalkeun hadis nu saberiji. Ti hiji sampai salapan itu sadayana ge kawariti Kanjeng Rasul, dikir-dikir nu dicontohan ku Kanjeng Rasul. Rupina pangaosan dina teu ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarengan kudu majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.